wari maka rasa ayana Allah gerak teh di Allah sebab Allah teh al-mutaharrik dele urang dele Allah dengi urang dengi Allah cium urang cium ambe urang ambe Allah terus kos kitu mah di mana tuh pancek ke kanjing Nabi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu pada tak itu cek Gusti Allah hadis kusi ngajelaskeun la yazalu abdi teureun hamba kaula yataqarrabu ilayya dari bahas deukeutan ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah berarti geus ninggalkeun carita nu wajib geus dicaritakeun ku imanu sunnah seakan-akan wajib tahajud seakan wajib duha seakan wajib zikir seakan-akan wajib. Woi, Gus pohara jasa ya taqarrabu ilayya bin nawafil. Cek Gusti Allah deh, sia dibere ku aing ibadah wajib tapi ngaleuwihan. Datang ka bebeakan segala rupa dikorbankeun ka aing hatta uhibah sehingga aing cinta jasa ka sia. Wa idza kuntu ahbabtu di mana aing geus cinta ka anjeun kuntu ainau mata sia mata aing. Wa lisanahu lisan sia lisan aing. Eta si kumaha sih piharteunana tuh, aing teu mondok mah bingung. Nu teu mondok mah bingung, aya nu mondok mah sarua bingung. Lamun eta bahasa ngabahasakeun mata sia mata aing ceuli sia ceuli aing leungeun sia leungeun aing berarti atuh naon nu didelek ku sia eta teh ngagerakeun aing dijaga ku aing mata sia sebab deuleu sia kecep sia teh eta teh dikecupkeun didelekeun ku aing dijaga moal didelekeun kana dilarang ku aing denge sia denge aing sia bisa ngadenge teh timimiti ceuli sia nangieun aing denge nage denge anang aing ku ari ku aing didengekeun kana naon dipake karida ku aing leungeun sia leungeun aing moal saragap-ragapna leungeun sia teh leungeun dijaga ku aing nu mantak lamun teh dijaga ayana di nabi maksum ngaranna lamun teh mah dijaga ayana di lain nabi mahfuz ngaranna geus moal aya nabi maksiat sebab maksum moal aya wali maksiat sebab mahfuz kulantaran hese dijaga teh di ngaranan bae jelema haji mahfuz ai prak dihareupeun orkes mahfuz ongkoh ngahiji di dinya mahfuz soleh mukmin joget gabah nah ya menganyahukin nauhidkin rabbil alamin nah ilmu wa ila tasdiki ambiyaihi sebab ku ilmu bisa ngabenerkeun ka para nabi Allah urang dongeng kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga gara-gara nafsuna ditumpakan ku setan urang ulah nganahana nah Gusti Nabi teh bisa kagoda padahal mah nabi padahal mah rasul padahal mah nabi kangjeng Nabi kok kagoda ulah ngomong kitu sebab lamun kangjeng Nabi Adam teh diturunkeun moal aya sia iku gara-gara kangjeng Nabi Adam turun ka dunia aya hulu sia aja orang diberi nafsu ku Gusti Allah nafsu teh aya anu kudu dipicieun anu kudu diayakeun ieu teh pan aya nafsu birahi mah ku Allah teh henteu dieueukeun diayakeun urang lamun cacak urang eueuh nafsu birahi teu bogoh kurang ka awewe atuh moal anakan ieu nu mantak barang ditanya ge Habib Razak sabaraha anak 25 nafsu eta berarti teu meunang datang ka imah ceklak teu meunang datang ka imah ceklak kadangena pamajikanna teh reuneuh deui kunaon eta nafsu birahi diantep ku Gusti Allah nu eta mah mun urang eueuh nafsu birahian atuh moal aya nu neruskeun agama je nu ulah go so teh nafsu nu mana ulah nafsu ammaratu bisu cahaya nu nganyahokeun pernafsuan ilmu di mana ilmuna ti kangjeng Nabi ai kangjeng Nabi ti mana ti Allah Gusti Allah mere ilmu ka jero hate hambana culusuk sehingga nyaho kana Rabbil alamin ditauhidkeun Rabbil alamin artina tauhid Rabbil alamin teh tauhid fil afal tauhid fil sifat tauhid fil asma tauhid fil zat hiji tunggal afal dengan sekadar Allah eueuh boga afal kecuali Allah wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah ngadamel anjeun jeung pagawean anjeun lain sekadar dibahas pakai ilmu tauhid karasa ku jajantung hamba Allah nu dipilih sebagai wali Allah nu boga asma kecuali Allah seluruh asma ditauhidkeun hanya Allah lamun kurang ditaliti kabeh ge moal kaluar ti asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus sampai ka ditu
Islamun kabeh asmaul husna atuh nempel asma-asma Allah di dinya. Ketika nempel asma-asma Allah di dinya teu kadeuleu nu katempelan nu kadeuluna asma Allah. Oh ternyata asma kecuali asma Allah. Kitu kene sifat kan panjang caritana ieu mah secara global nambah. Islamun kuari geus kajahoan apal teh nu boga apal ngan Allah, nu boga sifat ngan Allah, nu boga tauhid, nu boga asma ngan Allah. Kaharti apal Allah bakal kaharti sifat jeung asma Allah. Ketika kaharti asma jeung sifat Allah bakal kaharti zat Allah. Ketika kaharti zat Allah horeng tunggal ialah tauhid rabbil alamin. Hayang datang ka rasa kadinya teh kudu leuleungan heula dahar kudu sakumaha uklal marbo jelema sehat hayang ka Allah kudu daharna kos jelema gering endeu ka Allah tapi daharna kos bajidor mah beres daharna kudu uklal mardo libasna kudu libasal mardo pakaian kudu pakaian kos pakaian nu gering kumaha nu gering mah boro-boro mikiran pakaiannya teh saya ayana kadang-kadang pakaian ka mana-mana bobogaan geus tapi mikiran penyakit memantak aya jalan di tingkat ilmu teh memantak ieu di pinggir-pinggir pantai di Bali gara-gara ilmu memantap jalan raya sakitu hararebat mati hebat datang ke hebat ilmu memantap kuari Profesor Ambalaya di Indonesia Doktor Ambalaya datang ke kuari di urang loba jasa nu pinter tina pangaruh pinter terjadilah keramaian dunia diskusi di mana-mana ceramah di mana-mana kendaraan Ambalaya baheula mah kendaraan dengan sakadar motor sepeda tadi namanya sepeda haju ningkat karena motor tetap make gogoes aya bensinan atunya nate aman bensinan digoes belah dieu narieuh amat caknya lah maning motor beneran belah dieu aya sekupi dibabagikeun ku gubernur ke Haji Puloli ke Habib Rojak aya nu izin jasa diumrahkeun kiai diumrahkeun izin cokot duitna bae pajar teu naon meureun umrah mah izin ka jajanna lamanya kiai diumrahkeun tarima mah tarima cokot duitna aya ku ari jelema ge di mana di tukang saha lah rahasia eta mah rame dunia teh kan rame dunia rame lamun eueuh jelema bajidor marame nu ngaramekeun dunia teh jelema bajidor ngadoana ge sagala ping-ping mulus oh macem-macem eta teh ngaramekeun dunia nu geus kitu tamangan sakadar pelengkap tapi ternyata horenganan tina karamean eta teh supaya dikaji pengkajian anu nomor hiji mah supaya nyaho ka Allah horeng jelema boga ilmu jangan ngaramekeun dunia teh ilmu namati Allah horenganan jelema jangan ngaramekeun dunia ngabangun itu ilmu namati Allah horenganan ieu jadi lurah jadi RT jadi bupati kabeh gubernur kabeh ilmu namati Allah horenganan ilmu nu mahal nama ilmu nu paranting nyahokeun Allah nu jadi sirrun min asrarillah maka cetuan barang ditilik ternyata al ilmu asrafa man qobatin barang ilmu terjadi pangmulyana kurnia sangat bernilai mantap bahasa naga mankobah kesempurnaan ilmu ma'rifat disebut mankobah Habib Abdurrahman ayam mankobahan Habib Ali ayam mankobahan Syekh Abu Hasan Asyhili ayam mankobahan tapi coba mantan bupati orang jin mankobah isin sarikeun
misalna wa hadhihi risalatun fi bayani manqabati Presiden Soeharto seserian ka bae jelema ieu risalah ngaritakeun manqabah Presiden Soeharto wah ujelas kiai-kiai salah nujukeun manqabah mah kamulyaan ahli marifat ngaranna manqabah. Jadi orang yang menunjukkan buku hadhihi risalatun ieu kitab leutik fi bayani manqabati Presiden Soeharto buat mertelakeun kemuliaan-kemuliaan Presiden Soeharto fi awali kitu darjati presiden ilal mut timimiti jadi presiden datang ke modar diceritakan malaku kitabna paling meuli Habib Rozak Pudoli anu sok diberean bae gitu tah paling diborong gaji pendi dibagikan gaji Firdaus katanya bangsa jeung bangsana bae gitu. Masya Allah karim iya ilmu ternyata asrafa manqabatin wa ajalla martabatin pangagung-agung pangkat ilmu jelema teu boga ilmu mah di maludan paling geh dihareup dibere aqua seneb beuteung nya peuting mulaina datangna lia peuting ka 3 panggung Pak mulaina jam 12 dibere aqua seneb balik mulu dan lain menang karomah jeung mujizat jadi betung ya gara-gara aku ya sebab naon bodoh jai nu pinter nama pan barang datang kadinya susu kopi nyanak panas menta es ngarokona lisong kiai rokok lisong pohara jasa sebab naon aya ilmuan jadi pakai takabur kunya ilmuna beres Mapalah ilmu mah ajalla martabatin lamun urang daek jualan mulia geus eta dina ngaji amin ngaji jurumiyah ngaji alfiyah luar maklun balik ka imah jadi kiai wah bae jelema ngiaikeun yai jol bae bupati ojol cak bupati kemuliaanna ku aing dimangpaatkeun supaya naik ka panggung hidup ismet supaya kitu aya ku kitu mana supaya hidup itu dijual mulia teh jangan sekadar jadi bupati jangan sekadar jadi gubernur nah eta jelema nu sanggup ngajual kemuliaan demi dunia bolehkeun di akhiratna tapi lamun kieu mah negara kan lamun do pamimpinna hese geus aing mah henteu maksud dibere aing mah demi bangsa demi umat demi negara emang peduli ka jeung hukum ge lamun bupatihan ge nek saha ngatur lamun gubernur nek saha ngatur tanpa dibere aing mah siap peduli eta mah masalah kos kitu mah kudu tah kos kitu mah nu bahaya ge jual moya sia ada tah setik mah engke tampil lagi beda nu ieu mah lillahi taala jang kemulusan bangsa jeung negara nu ieu mah lain deui asal dibere hidup asal teu dibere hidup mau kemana Betty suara beda suara tapi lamun beneran demi bangsa jeung negara urusan bener jeung teu bener teh urusan nyana aing mah pokona perlu pamimpin bae geus lain deui suarana ge hidup dibere loba hidup dibere leutik hidup kos Habibnya maka itu baik pendopo nyana biasa sebabnya nama peduli maksudnya minta jatah aduh ya Allah iya saya mempertahankan mulia sementara kemuliaan eta makan ti Allah numantak Allah ngamuliakeun kana aya titipan Allah aya naon aya ilmu Allahan Al-Quran aya di otaknya na hadis aya di otaknya na fikih aya di otaknya na tauhid aya di otaknya na nang Allah dimuliakeunlah ku Allah sebab Allah ditipkeun mulia ka dijual kemuliaanna pakai kampanye belekeun moal aya nu ngaji hiji-hiji acan aya cenah kiai saudara 10 ngan tihang masjid 8 jadi 10 dalam masjid dalam jadi 2 berarti masjid 10 aja yang masjid wadana baratin paling mahal nah harta simpenan deui harta nu paling mahal simpenan ilmu
di mana bae ilmu mah bisa dikembangkan, di mana bae ilmu mah bisa diborok, di mana bae ilmu mah bisa diteangan. Cicing ahli Allah, ahli marifat di gunung, jelema bakal ka gunung. Cicing di leuweung, jelema bakal ka leuweung. Cicing di kota, jelema bakal bring-bringan. Sebab lawan aya rahasia Allahan anu hese di jag-jelagna titipan Allah. Sing hati eta teh ulah dijual pakaneangan dunia. Yalah abha maqat wa anfa majaratin panglohi manfaat-manfaat banda dagang. Artina seakan-akan ilmu aya di jero hate, ilmu Allah, ilmu ma'rifat aya di jero hate. Ieu teh mangpaatna pohara jasa lir teu beda jeung barang dagangan. Barang dagangan jelema pobeh memboro. Ketika dinyana aya gula, sementara masyarakat butuh gula, di mana bae bakal diteangan lantaran gula aya dinyana. Nyana datang dagang madu, kemudian jelema baru tuh madu, sebab ieu jelema aki-aki kabeh ieu teh barang nanggeus teu mahar udang butuh madu diteangan. Sanajan aya nyandung Habib Rojak geus kanyahoan tanagana. Bere coba orang Lampung coba ge Parawan misalnya, bere ke Habib Rojak kurang Lampung Parawan kan menang sabulan pasti laporan ke Dek Kiai kunaon minta cerai bae lah. Ditanya emang tebogo lain masalah tebogo, emang kurang napakah lain masalah napakah, emang kurang kendaraan mah aya aja ya yang dicerai lah itu rahasia geus kanyawan kurang. Atuh geus teu bisa aja teh nya minta ping-ping mulus ge moal beres aja hukum ge. Nah anfa matjaratin tah jadi ilmu teh pohara pang mulyana mantobah, pang agungna martabat, pang mahalna mafkaroh, pang manfaatna barang dagangan, mencara barang dagangan mah barang simpenan paling manfaat paling luhur paling agung ilmu ma'rifat. Eueuh deui buajeun teh urang jadi profesor, kajeun teh jadi doktor, kajian ting orang jadi derek rendes, kajian ting orang wow pangkat jeung predikat aja. Ilmu marifatan mah nol gede. Ilmu marifatan mah nol gede. Ilmu pikirnya sakadar macekcokeun perhilapan. Kajian ting jago ilmu pikir paling nyana nyaritakeun cek Syafi'i maki Maliki Hambali maki. Kitu bae salilana. Nyaritakan tentangnya jago ilmu kalam, paling nyaritakan tentang wujud kidam baka mukhalafah melalui ilmu mantek di munazarahan nyana neangan dalil iyalah nasna iyalah mantekna di munazarahan ke paling ngan sakadar ngabobo songut. Nyaritakan tentang usul fikih nyokot tina istinbat ieu teh di istinbat nyokot dalil tina Al-Qur'anul Karim ieu teh tina aqimus shalah dicokot kurang amarna al-amru idza taqan sarafa ilal wujub nya dicaritakeun tentang panyokotan wajibna salat tina aqimus shalah didalilat ngan syukur sakitu riwayat teh nyaritakeun ilmu siasat tentang kitu pengaturan negara, tata cara di negara teh aya pemimpin aya bawahan dan lain sebagainya supaya rapi ngan sakadar sakitu. Tapi ketika aya ilmu ma'rifatullah wa rasuluh di jero hatena adem negara, adem lembur, adem tempat moal aya nu bisa macekcokeun ilmu ma'rifatna. Sadurna ilmu ma'rifat membalik pacekcokeun antara arif billah jeung arif billah saling menghargai jeung nyanalah anu nyaho la ya'riful wali ilal wali jeung wali pasti silih salam, pasti silih doakeun. Sebab naon sarua rohna pada ka Allah. Kajenteng di dunia orang Turki ka Allah maka perjalanan thariqah naon akur, urang Yaman ka Allah maka perjalanan thariqah naon akur, urang Baghdad ka Allah maka perjalanan kumaha akur, urang Indonesia ka Allah maka perjalanan ketika geus usul ilallah eta mah jalan-jalan eta mah ditinggalkeun akur. Iyalah rahasia Allah sirrun min asrarillah. Ketika ilmu teh seperti kitu sifatana
cik tuan Syabul Qadir coba gerada ilmihi yatawassalu ila rabbil tauhid rabbil alamin lantaran ku ilmu teh jelema bisa usul kana nauhidkeun rabbil alamin jelema bisa nauhidkeun ka Allah ku ilmu jelema bisa usul ka Allah ku ilmu jelema bisa dedeketan jeung Allah ku ilmu etalah jelema bisa nauhidkeun kana rabbil alamin sehingga alam ieu teh kadeleuna eueuh nu aya teh ngan sakadar nu nyieun alam kok bisa kos kitu teh ilmu di mimitinya nama santren di jero pasantren manehna terus baik itu ngaji terus ngaji alat ngaji fikih dan lain sebagainya kuari ngaji tauhid wujud kidam bako eta teh sakadar ngaji lisan doang titik koro keluar doang nah kuari mah bisa karasa wujudna Allah teh anu kamari ieu makan nyaritakeun tentang wujudna Allah di dalilan ayana Allah teh dalilna lantaran aya dadamelana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna eta mangan sakadar bau sungut kuari mah karasa ayana Allah gerak teh di Allah sebab Allah teh al-mutaharrik deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah cium urang cium ambe urang ambe Allah teh ese kos kitu mah di mana tuh pancak ke kanjing Nabi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu pada tak itu cak insyaallah hadis ku singa jelaskeun la yazalu abdi teureun hamba kaula yataqarrabu ilayya dari bas deketan ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah berarti geus ninggalkeun carita nu wajib geus dicaritakeun ku ari manusia seakan-akan wajib tahajud seakan wajib duha seakan wajib zikir seakan-akan wajib Gus pohara jasa ya taqarrabu ilayya bin nawafil cik Gusti Allah des ya dibere ku aing ibadah wajib tapi ngaleuwihan datang ka bebeakan segala rupa dikorbankeun ka aing hatta uhibbah sehingga aing cinta jasa ka sia wa idza kuntu ahbabtu di mana aing geus cinta ka anjeun kuntu ainau mata sia mata aing wa lisanahu lisan sia lisan aing eta si kumaha sih piharteunana tuh aing teu mondok mah bingung nu teu mondok mah bingung aya nu mondok basarua bingung lamun eta bahasa ngabahasakeun mata sia mata aing ceuli sia ceuli aing leungeun sia leungeun aing berarti atuh naon nu didelek ku sia eta teh ngagerakeun aing dijaga ku aing mata sia sebab deuleu sia kitu sia teh eta teh dikecupkeun didelekeun ku aing dijaga moal didelekeun kana dilarang ku aing denge sia denge aing sia bisa ngadenge teh ti mimiti ceuli sia nangieun aing denge nage denge anang aing ku ari ku aing didengekeun kana naon dipake karida ku aing leungeun sia leungeun aing moal saragap-ragapna leungeun sia teh leungeun dijaga ku aing nu mantak lamun teh dijaga ayana di nabi maksum ngaranna lamun teh mah dijaga ayana di lain nabi mahfuz ngaranna geus moal aya nabi maksiat sebab maksum moal aya wali maksiat sebab mahfuz kulantaran hese dijaga teh di ngaranan teh jelema haji mahfuz ai prak di hareupeun orkes mahfuz ongkoh ngahiji di dinya mahfuz soleh mukmin joget gabeh nah ya menganyahukin nauhidkin rabbil alamin nah ilmu wa ila tasdiki anbiyaihi sebab ku ilmu bisa ngabenerkeun ka para nabi Allah urang dongeng kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga gara-gara nafsuna ditumpakan ku setan urang ulah nganahana nah Gusti nabi teh bisa kagoda padahal mah nabi padahal mah rasul padahal mah nabi kangjeng Nabi kok kagoda ulah ngomong kitu sebab lamun kangjeng Nabi Adam teh diturunkeun moal aya sia iku gara-gara kangjeng Nabi Adam turun ka dunia aya hulu sia aja urang dibere nafsu ku Gusti Allah nafsu teh aya anu kudu dipicieun anu kudu diayakeun ieu teh pan aya nafsu birahi mah ku Allah teh henteu dieueukeun diayakeun urang lamun cacak urang eueuh nafsu birahi teu bogoh urang ka awewe atuh moal anakan ieu nu mantak barang ditanya ge Habib Razak sabaraha anak 25 nafsu eta berarti teu meunang datang ka imah ceklak teu meunang datang ka imah ceklak kadangena pamajikanna teh reuneuh deui kunaon eta nafsu birahi diantep ku Gusti Allah nu eta mah mun urang eueuh nafsu birahian atuh moal aya nu neruskeun agama
je nu ulah go so teh nafsu nu mana ulah nafsu ammaratu bisu cahayu nganyahokeun pernafsuan ilmu di mana ilmu nak di Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi di mana di Allah Gusti Allah mere ilmu ka jero hate hambana culusuk sehingga nyaho kana Rabbil alamin ditauhidkeun Rabbil alamin artina tauhid Rabbil alamin tauhid fil afal tauhid fil sifat tauhid fil asma tauhid fil zat hiji tunggal afal dengan sekadar Allah boga afal kecuali Allah wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah ngadamel anjeun jeung pagawean anjeun lain sekadar dibahas pakai ilmu tauhid karasa ku jantung hamba Allah nu dipilih sebagai wali Allah boga asma kecuali Allah seluruh asma ditauhidkan hanya Allah lamun kurang ditaliti kabeh ge moal kaluar ti asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus sampai ka ditu Islamun kabeh asmaul husna atuh nempel asma-asma Allah di dinya ketika nempel asma-asma Allah di dinya teu kadeuleu nu katempelan nu kadeuluna asma Allah oh ternyata asma kecuali asma Allah kitu kene sifat kan panjang caritana ieu mah secara global na bae Islamun kuari geus kajahoan apal teh nu boga apal ngan Allah nu boga sifat ngan Allah nu boga tauhid nu boga asma ngan Allah kaharti apal Allah bakal kaharti sifat jeung asma Allah ketika kaharti asma jeung sifat Allah bakal kaharti zat Allah ketika kaharti zat Allah horeng tunggal iyalah tauhid Rabbil alamin hayang datang ka rasa kadinya teh kudu lelulungan heula dahar kudu sakumaha uklal marbo jelema sehat hayang ka Allah kudu daharna kos jelema gering deuk ka Allah tapi daharna kos bajidor mah beres daharna kudu uklal marbo libasna kudu libasal marbo pakaian kudu pakaian kos pakaian nu gering kumaha nu gering mah boro-boro mikiran pakaian nya teh saya ayana kadang-kadang pakaian ka mana-mana bobogaan geus tetepna mikiran penyakit kitu kene dahar ge teu dipikiran nu gering mah kumaha ayana bae kumaha nu merena bae lantaran wir mikiran penyakit nah nun ka Allah teh menggebu cinta nak sehingga cinta ka Allah ngelehkeun pakaian ngelehkeun dahar ieu mah babejana ka Allah tapi dahar pohara opor aya sate aya si ade bisi ka ambo sate tuh jadi aya rumus-rumus engke geus jadi na bebas geus jadina geus usuli Allah bebas endeu kumaha ge bebas naon sebab geus jadi jenderal mah bebas sebab geus sana kelang make pakaian bagus dina pikiran sakilang make kendaraan bagus dina otakna sakilang imah bagus dina otakna nu bahaya ge imah bagus pakaian bagus dahar ngeunah ieu teh aya di otak sehingga dihaya dinikmati eta nu ulah wah cenah kiai asana nu kiai pakaianna bagus batusnya maka aing bae sih anu mah dasarna ayo juga ngomong si ade aya masa-masa suluk aya masa-masa husul atau emang ngos kitu urang jadi abri ge lempang ti mimiti Tangerang ka Jati ti Jati terus ka ditu ka mana ka Cepatan ke lempang deui lamun nya dingkel-dingkelan lain ditulungan kapan dicarekan bobrok sia lain dibuka sapatu tapili kuda teger bae encan sakumaha sebab naon jam perang haus lain diberi cai lain haus dari cacalangaban ke rasakeun beuh pohara nu mantak abri mah galak jasa ge ka masyarakat sebab nyana baheula dididik ke pohara jasa pohara nu mantak kuarina teu meunang salah saeutik tapi make adab galak ke dina tempatna make adab tetep emang abri teu make adab nu mantak negara mana bae lamun dicekel ku sipil goyang sebab naon teu pernah dididik nya tapi abri pernah dididik ketika negara dipimpin ku militer geus pernah dididik nya amis pahit peuheur hasilna geus karasa kunyana ketika dicekel ku sipil saha bae kos kieu negara
wari acak-acakan politik, acak-acakan hartina, acak-acakan terencana negara nu kumaha ieu teh dibentukeun can jelas. Ekonomi na can jelas dek dikamanakeun, dek dikumahakeun ieu teh apakah dek gitu balikeun deui ka agraris apa dek kumaha can jelas per detik ieu can jelas. Dolar naik terus, artinya dolar naik terus teh urang kuari meuli, bisa kabeuli, ngajual bisa untung, tapi ketika balanja dolar naik deui kumaha? Ketika dolar naik dipaksakan kurang balanja seenggeus balanja kurang dijual bisa untung, tapi ketika balanja naik deui dolar teh kumaha? Atuh amruk negara. Tah ngantak urang kesel kadang-kadang sok yang jadi presiden ge kieu. Tuh kadang-kadang yang jadi presiden kieu. Atuh siapa aja nak kiai presiden? Lain siap-siap di tikar ya. Aing mah siap biasa jadi presiden. Boga ijazah eta henteu. Teu boga ijazah SD kuari ke mana meureun. Pernah kapanggih ge, pernah kapanggih oh sapotong. Ijazahna geus jadi. Anu ngadatangkeun kana nauhi tauhid rabbil alamin ilmu. Ngadatangkeun tasdiqi anbiya'i ilmu. Ngadatangkeun tasdiqil mursalin ilmu. Nah kulantaran ilmu seperti eta salal ulama khuasa ibadillah. Jadilah ulama teh hamba Allah nu pinter-pinter. Moal aya tanding jeung ulama. Ilmu lah jelema bisa naik ka langit. Ku ilmu bisa ka sidratil muntaha. Ku ilmu jelema bisa ka arasy. Ku ilmu lah jelema bisa dedeuketan jeung Allah. Ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah. Dina harti perasaan teh aya hijab antara dirina jeung Allah. Hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe. Hayang ke Mekah dideketkeun ngan salengkat sledet datang. Hayang ka Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah. Kah komo hayang ka Banten mah teh manggeus cak Allah ai ka Banten mah teh kudu make ilmu teh sia naik kijang ge datang. Naik kijang ge ka ditu ge moal duit jeung meuli saok. Bisa. Teh kudu tawa ka Banten malah teh cak Allah teh ke lamun nyebrang lautan ka. Iyalah. Ku ayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab bakal kanyahoan ieu bangunan majlis teh murni apa teu murni lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab sehingga majlis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus dibuktikan ku Gusti Allah majlis tersebut teh loba kotoran-kotoran. Kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majelis eta. Sakumaha irung urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betaheun hayang geura pindah, itu kene ruhani cicing di majelis padahal majelis dibangun jutaan miliaran. Wah agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna. Bagus amat tihangna, bagus amat kentengna. Ketika didiukan teu betah lantaran roh teu darima sebab baueun. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Musala sakitu bagusna, masjid sakitu agrengna. Tapi ketika asup ka dinya diajakan ngaji, diajakan salat teu betah lain lalagaan. Roh teu narima lantaran roh mah suci. Dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos tutup. Dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang. Geulis teh wajahna doang, geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri. Mungkin nu mantak geus beja da kajenteun kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun. Urang mah teu betah. Urang
diangsong ke aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri nu hiji majore jasangan santri urang memilih nu geulis bae lantaran urang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang memilih lah santri mambung kajen teh ieu bae nu mana nu ieu geulis zahirna geulis batinna euy mantap agon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeun nya ge teu cek cenah teu ngalir amper teu naik amper urang campur-campur bae masyaallah karim kulantaran ilmu teh seperti eta sora ulama khassa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khas anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese-hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nyana mah lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nyana mah geus dibere hakikat ku Gusti Allah khassa ibadillah numana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan deuk dieuweuhkeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia. Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga. Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat. Tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah. Dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh dan sakadar biasa bet tapi dicekel ku wali Allah lain deui etalah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya nu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10-20 juta geringna genep bulan gering cek pemajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan-sugan aya naon henteu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti ih ari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mah ge okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jangan nama ceramah hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang basalah suadajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teu sholat hampang dibere jadi emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit da teu diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere sa makom makomna didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah makom didinya dek digaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetenger agama Allah atau dibere hampang bae kajen ku kumaha ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun
karanjeuna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah kedeul ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunaheun sakali dua kali blak sakali dua kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di dia di kampakna oh ieu mah kampakna sarua ngeunaheun okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh di dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere maziyah dina bab nyuntik ieu penyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan pegel sabulan tanggung jawab deh jangan aja tah eta kostara itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziyah bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asbahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus-penerus sebagai khalifah anbiya Sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa urafahum isbenya nama emang dek dijadikan warasatul anbiya dek dijadikan khalifah di dunia teh mimiti tileletik daga ditanya ceng kamana cita-cita ceng hayang sekolah apa hayang pesantren bah sekolah baenya embung bah sekolah bae engke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunaheun dek di pabrik di kantor mau embung bah hayang pesantren bah tetap tak bisa baik hayang masantren baik ini dipilih gua Allah dipaksa kita sekolah bu santren nyana di pondok nage langsung betah baik pan anak kurang mau bau dipentakeun cai geus biak sadrum tedekeun betah kere baik karena kabelah itu udah betah lalaudan bau teu ngaji dia betah ge hese biasa ieu teh tileuletik langsung dak betah haju langsung daek mak ngaji baik di pondok nage langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat anu nu sejen masyaallah istiqomah ngaji amil bae geus 5 tahun amil keneh bae asal geus tamat datang kala yastagni minasogir wal kabir wa rafiul wajan marifati asmalia harituna labjatun poho deui kali deui kalab jatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya masyaallah ieu bener nyelenceng nah kuari mah geus bisa alfiah geus bisa jawhar makbun bisa bantek bisa wah segala rupa bisa oh belajar fikih belajar hadis belajar emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah masyaallah tek datang ke hareran babaturan lagi jaasan aja bareng jeung aing ngaji tapi kok nya mah bisaan amat eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah jang ma'alimi dini tetengger agama Allah terus kabelah dituna daek make batur bahan teu beranian hudang dipeuting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nya mah teu ditangtangan pocong ku nya bila perlu jeung bapa sia pocong bila perlu jeung buyut sia pocong berani nya menghadapi kos gitu aya kuntilanak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing hayu ka dieu ditangtangan tan air lain pibahanan jadi pamimpin mah udang we ti peuting ya aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu paeh disalateun masalahnya nang gentayangan di dinya oh ulah jalah geus teu kudu boro-boro kacai ki ge di aqua bener lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ke kuburan didinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasih dongengna nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan geus sujud sieun ka manehanna baru dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan
tingkahna geus bagus, pagawean-pagaweanna ditinggali positif sehingga bangun pohoan teh agada ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP teh nyieun poho TV nyieun poho keluar neuleuh susu poho neuleuh ping-ping poho geus neuleuh nu kaditu bae eta balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik gaji eta Masya Allah. Nah ieu dipersiapkeun budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatonah nyana ge boga fatonah sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi. Lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi. Nabi la asalukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi. Segala rupana nabi teh dituturkeun. Lamun geus katuturkeun Kangjeng nabi, nabi dibere mukjizat. Umatna nu nuturkeun Kangjeng nabi bakal dibere karamah. Lamun nabi dibere wahyu, umatna nu nuturkeun Kangjeng nabi dibere ilham. Lamun Kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah, dibere mukalamah jeung Allah, wali Allah ge sarua. Sehingga dahar kumaha ceuk Allah, nginum kumaha ceuk Allah, sare kumaha ceuk Allah, mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat. Syariat seakan-akan ngegedor hatena. Ketika dek dahar cak syariat dahar halal. Ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal. Ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan. Ketika dek dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut firasat. Pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan keler ngidulna kumaha pirasatnya na. Urang ulah sok tuturuti ceknya urang teh aing rada aya pirasat diulahkeun ka di pirasat naon. Di padahal teu naon henteu dibere pirasat kos kitu. Tadi menangkeun aing ka ditu cak Gusti Allah bau udah pohara jasa deukeut jasa tabah jeung Allah. Nah ieu lah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah. Ngimpina geus lain. Ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah. Ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia. Ngimpi dibawa di alam mana. Ngimpi kapanggihna ge jeung para wali-wali Allah kabelah dituna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Itulah tanda-tanda ahli Allah. Urang mah kabelah dieuna ngimpi teh di udag-udag anjing. Sape jasa di udag-udag anjing urang haju kagang. Di gang didinya nyumput hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol. Urang ngimpi teh kos kitu masyaallah. Tuh kan. Warasatul anbiya wa khulafa'uh nyana teh dek dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin. Nah geus tenang wae cenah eueuh nu dideuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus geus waktu urang di jero beuteung Allah atur tentang dahareun inuman pake wah segala rupa geus aya catatanana ketika orang di jero beuteung nu mantak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh geus teh dipikir-pikir deui anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehana seakan-akan Allah marentah kanu
Itulah dengan fadl Allah, Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya, dijadikan sebagai khalifah anbiya, dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin, dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat. Kama qala Allah Ta'ala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Satulina kaulan agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula, maka jelema kabagi tilu, paminhum zalimun li nafsihi, sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat, zalim ka dirina. Wa minhum muqtasid, sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Quran diterima ku manehanana, dibaca diuraikan. Alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun, barang ditimbang ternyata kebagusan jeung kagorenganana akur. Manehanana salat tapi korupsi mah terus, manehanana puasa tapi maling mah terus, manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus, manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai, padahal mah di jerona mah orenganan borokokok. Nah iya ya akur, begitu ditimbang akur muqtasid, beres kayak dah bakos gitu mah. Nah iyalah wa minhum sabiqum bil khairat, sebagian hamba Allah aya anu melejit, aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekanna melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu, nu sunah seakan-akan fardu, anu mubah kumanehana terus teu eureun dijadikeun ibadah. Padahal metode geus jelas. Urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon sih dahar ge ku urang diniatan jag ibadah, tapi urang mah pan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage. Daging aya, opor aya, sop aya, masya Allah, ceknya barokah ti Gusti aya, pabol Allah ya. Bismillah nage salembur ngadengin. Bismillahirrahmanirrahim. Dar. Barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut ya. Masya Allah, heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge, da kurang asak deh dia. Boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu. Goblok jasa ieu, eta pan geus jauh jasa tah, urang mah kos kitu tah. Kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin. Keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah. Moal dahar geus teruskeun bae ku sia. Urang mah kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah. Urang mah rese ayana dina jurang kasalahan bae bab dahar, bab pakaian. Bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae. Geus teu niat karena Allah. Karena Allah geus sakieu ayana Gusti ai intina manutupan aurat. Tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus. Abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui bae jak ku Gusti abdi teh dikirimanana. Cak Gusti Allah bagus amat tambah aing selalu bersyukur tuh kan. Boga pamajikan urang hiji urang memule. Ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugerah tempat abdi bercumbu. Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu. Ketika abdi keur laleuleus dipencetan ku pamajikan, ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha Siti Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kabeneran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu menjadi urusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti. Oh masalah cak Gusti jai ngameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngameunangkeun ai sia bisa mah nyandung ku aing dimeunangkeun jang hamba na anu bakangjeng datang ka opat ai bisa melos mulai urang teh didinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna
rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia timbul ti nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang yang rezeki nyandung dibolak-balik kita nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kejadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan yang kagak bakal sadar meureun geus nasib ti lauhil mahfuz aing kudu dicandu ngau masalah geus teu penting mah adil atuh geus mun dua poe dina kolot dua poe dina ngora dua poe dina kolot dua poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa kanu kolot batuk dibawa kanu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu artina teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dilus-lus malah bebeja kanu kolot jakaka mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu masalah jang nu kolot ya masalah tuh geus kolot ayu bebeja deui asana kurang 3 mah 4 tek bae cek nu ngora teh 4 ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek sudah hudang asar Masya Allah giliran nyeseuh dinu kolot gering dinu kolot segala rupa dinu kolot bercumbu baik kanu ngora pan eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir urang sakumaha biasana nu ngora urang digilir nah ieu lamun urang dek dijadikeun khalifah bisa takos kitu teh urang nak dijadikeun pamimpin bisa nah ieu Allah milih ka hambana neuk dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwad urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwad urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwad urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwad kitu kene di rumah tanggana rapih neuk beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae turun-turun tatangga yang nyahueun ya asana ribut asal datang jana ribut tatangga ge nyahueun emeng nyahueun mun urang nyarita mah teh jeung emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadenge unggal poe ribut bae cek jana teh emeng nyahueun bahasa emeng ge nyaho segala rupa emang nu aya di imah urang henteu ngahadiran ka urang henteu memperhatikeun hayang memperhatikeun ka meja-meja memperhatikeun kabeh nu aya teh yusabbihu lahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih segala rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder nyeurikeun ta meja cek meja tadi si jelema cek jana teh datang ka dina ngan darder tuh jauheun kana ge nah tapi lamun deuk dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan jeung aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge milu adil segala rupa gemunu adil nah ku Allah dipilih ndek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu malah mun dihareupeun bupati ngomongna ge lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh Masya Allah karim pohara jasa nah iya diberi lurus warasatul anbiya
lantaran cek Gusti Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga. Ngambah jalan nyaritakeun naon kitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga. Jelema kadeuleuh makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga. Masya Allah cek Kangjeng Nabi. Jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis taklim zahir nama ka majelis taklim neangan nyana tempat di mana ya ing ye ngeunaheun ya di jero ye neangan deui di dieu ye di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jaran teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luarna rada jauh eta sarua kabeh ge hendak menuju sorga. Aya nu bebeneran deuk ka sorgana di jero majelis. Aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar. Aya nu kajeun aing mah asal ka bawaan sorga bae di handapeun tangka Lambon. Eta kabeh ge menuju sorga. Ilmu. Wa innal malaikata la tabawu ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna. Dibeberkeun jangjangna. Urang naik motor, urang naik mobil, urang lempang di jalan menuju majelis taklim kadeuleuh mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat. Ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu. Ilmu ya jasa lo. Ya Allah ya Rabbi. Eta teh urang di luhur jangjang malaikat. Lempang teh di luhur jangjang malaikat. Mata geusnya ada ulangan rokok besi datur. Besi pepet lana kadinya. Cek malaikat waduh panas ngeguling ke urang. Allah karim la tadaw jadi hatta haridon li talibil ilmi. Pahara jasa mantak malaikat gergeten ngabi brozak panjenengan mah ngarokok teureun-teureun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ardh wal hitan hijautil ma'i. Sanyanyana alim sanyanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai. Ya Allah ya Rabbi kadeleuna mah lauk lele eta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan. Eta lauk di laut sok kitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai. Wabeh makhluk Allah di langit, di bumi, di cai mangmentakeun hampura ka jelema anu boga ilmu nu ngembangkeun ilmuna lillahi taala. Lain leutik-leutik pangkat kiai teh. Lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat ge geus gideg bae. Aduh cek malaikat ge si kiamat ye. Ambeun aing rada lain deui aing mah nek ngambeun lagi. Hangru. Jadi ku malaikat ka ambeuna hangru. Hangru bentek, bau bentek. Mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae. Depan irung malaikat mah hiji nanya ka malaikat disia kuna nutupan irung mah aing ngambe si eta mek sa taki Golkar puyeng aing kieu teh wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib kaunggulan kiai dibandingkeun jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya. Pohara jasa lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagaan
sebab naon wa annal anbiya lam warsuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirhaman teu ngawariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot teu ngawariskeun dinar teu ngawariskeun dirham teu ngawariskeun kebon teu ngawariskeun ruko teu ngawariskeun kitu hotel teu ngawariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu mantak jelema nu nyokot ilmu paman akhadha bi wafir jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan juri kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi la khaufun alaihim walahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep jadi jeung Allah perasaan deket perasaan dibimbing ku Gusti Allah nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat ieu keur carita naon keur carita ilmu jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana pangutamana pangmanfaatna sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna bisa nauhidkeun dina asmana bisa nauhidkeun dina zatna sehingga buleud perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah subhanahu wa ta'ala masih keneh jadi